warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa tepang dari sareng abdi di Sadisa. Dina acara wartas di dia abdi bade ngabigirkeun warta nyaeta panumpukan sampah di Walungan Cimandiri di Desa Padabeunghar Kabupaten Sukabumi. Pemirsa, tumpukan sampah di Walungan Cimandiri teh mata teu enak ditingali ku sabab tiasa motoran lingkungan di sabunderan Walungan Cimandiri jeung ieu oge tiasa ngaruh kana banjir. Dibarengan ku reporter Ayu Sumiati bade ngalaporkeun ti lokasi. Hatur nuhun Indri nu aya di studio. Pemirsa kuring ayeuna aya di polusi lingkungan janten tepatna di Desa Padabeunghar Kabupaten Sukabumi. Tumpukan sampah janten jadi masalah ageng, tangtos aya sababaraha faktor anu menyebabkeun tumpukan sampah langkung seueur. Ieu teh jauh tina kabiasaan manusia nu teu peduli kana lingkungan. Pemirsa sadayana, ayeuna abdi tos sareng warga di dieu. Punten ngawagel waktuna sakedap. Ieu sareng saha? Sareng sakedap. Di sareng sandi. Apa pendapat anjeun masukna aya sampah di Walungan? Sabab seueur keneh warga anu ngabuang sampah di Walungan. Kumaha carana sangkan mengatasi sampah di Walungan? Carana nyaeta ngingatkeun masyarakat ulah ngabuang sampah ka ieu Walungan. Kasih tempat penumpukan sampah teh biasana. Tempat tumpukan sampah biasana di parkir. Harapan anjeun pikeun kapayuna di Walungan. Harapan abdi mugi-mugi masyarakat di dieu tiasa ngajaga kebersihan di Walungan. Hatur nuhun kana waktosna. Supaya nu tiasa didungikeun ku abdi Ayu Sumiati tepatna di Desa Padabeunghar Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saterasna dilajengkeun nu aya di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun informasina ka Ayu Sumiati. Pemirsa kan sakitu nu ku abdi tiasa dipaparkeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that I love